beberes anjay. Aduh isuk-isuk aing ye nama beberes nanya guysnya biasana sok berang aing mah beberes nah heuda kumaha atunya urang mah terasa belum ningali babalatak teh asa kararenyeng ningnya jadi asa atul we leungeun teh geuning kumaha teh kudu beberes we haiteun cangkeng nyeri sagala nyeri gitu ya teh urang teh ngaudangkeun ala urang anu rada kebluk ya teh cita bantuan urang dah cara rape urang teh ku sorangan mah geuningnya geusnya. Nah lanjut di dieu teh urang mulayana ti kamar heula nya geus nya engke kaluar cenah caritana ya di kamar oge balatak sih sabenerna mah balatak sapoe hanger beresan urang kararenyeng ning ningali babalatak di asa ningali naon gitu asa atel nih leungeun tah yang meresan tah tapi di sisi lain awak urang teh nyareri gitu naon hayo wae digerakeun ning nya geus nya. Nah lanjut di dieu teh urang teh meresan heula baju dihandap terus naon miceun-miceunnan heula sampahnya geus nya ieu teh urang teh teu diberesan di kamar teh sapoe mun teu salah mah da sidikan urang rengkot di geuningan cangkeng teh da aya ngapoe teh manjer nyareri awak teh sabenerna nya geus nya. Tadi dia teh urang teh meresan heula baju anu ieu teh diabus-abuskeun heula nu ala urang teh naon teh jadi pertanyaan cenah naha cenah sarena teh di imah cenah nah di dinya ada urang ayeuna kan cicingna dilanceuk jadi sarena naon teh jeung alo-alo urang di dieu nya geus nya ieu di urang diberesan heula tuh da kalakuan lanceuk urang mah tingali baju nu kurang geus ditilepan teh tara daek nyokot kudu urang dianterkeun da hoream atuh nya geus nya urang teh capek patalamru deui kasepak anger urang nu meresan nya geus nya da kumaha geuningan kieu ari pagaweanana nganggur mah matak infoloker sebenarnya mah nya nu geuna sih gawe capek tapi ai gawe makan kareunakeun kitunya penting teh jadilah naon aya waktu ieu anana ieu ngapoe sebenarnya mah nya kudu beberes menaon urang da kumaha nya ningali babalatak teh ararateul geuningnya emang sih urang bawaanana jadi mun ningali balatak teh asa hayang beresan we hayu jadi patalambu saeutik beresan da kalau kan lanceuk urang mah geus diberesan kitu deui jadi aing aduh sebenarnya mah matak teu diberesan ngapoe kumaha da urang geus diberesan balatakeun deui capek anjay. Nah di dieu lanjutnya geus nya urang teh beberes dari bantuan ku ala urang wayahna sia cing teh inung maneh jeung bapa maneh teu bantuan aing beberes bantuan ku maneh cing teh tah ngagugu budak teh ai ku urang mah da sidikan meureun watir ningali aing rengkot cangkeng nya geus nya tingali ala urang raramueukeun buuk paduli we ku aing siksa anakna. Di dieu teh urang teh eta naon teh di dieu teh si cimit ucing uing eta naon teh lu lehona kuat ngambay ku aing lap heula da watir atuh da cikeun urang teh cenah ieu cenah si cimit cenah eta naon flu cenah flu pilek kitu keluar lehona deui geuning ku aing lap heula da watir da aing mah nyaahan ing ka ucing teh. Nah lanjut beberes deui nya geus nya di dieu teh beberes di naon lesehan ieu teh lesehanna lega anjir ku aing beresana sorangan nyarari awak geuning dibantuan ge angger rengkot cangkeng matak deuk teu rengkot kumaha cangkeng urang da sidikan anjing ngapoe ieu teh beberes teh hayu balatak keudang ngaran-ngaran di warung atuh di teh pasta mah wajar anjing di jero warungna ge sarwana balatak itu teh aya nu urang teh nanyakeun naon eta teh teuing ngobrol naon kamari teh nya geus ya. Nah di dieu teh lanjut teh urang teh sasapu di bagian lesehan tuh di lap-lapan nahan teu make lap cenah di dieu mah da make sapu heulang ke deui lah lap-lapan mah da sidikan kumaha geuning kitu ieu anana babarian kebua sisi jalan mah nya geus nya tuh di dieu teh tuh cek aing ge cek aing mah di mana we neuneun ieu sound system teh nya kitunya geus nya ti urang mah sakitu wae da sidik kitu kalakuan ke satia kasihan urang mah nya yuk dadah bye bye assalamualaikum bye bye